anu balanya urang bobogohan yuk. Ambu teh bagi abah mah bagaikan bidadari tanpa sayap. Cino kenaon untap intip gitu. Jempe ulah tarik teuing. Emang keur ngintip saha kitu? Tingali si Abah jeung si Ambu keur bobogohan. Emang kira si Abah ngomong ka si Ambu kumaha? Cenah Ambu teh gaikan bidadari tanpa sayap. Bari malih nage buaya tanpa ekor. Hah? Anu segara hari mutun ya. Nya Ki, urang teteleh ngajual ke kotanya. Terus lah Segara ringki. lagi goreng kakotakeun. Penting atuh urang gorengnya. Isukan namanya berangkat ke kota. Bicara halus. Deh sia kapangi. Laki jeung lalaki curiga. Naon Aden? Kata betul laki jeung lalaki sagala. Ai kitu kumaha? Iya kan? Kudu mah jeung awewe pasangan. Ieu pan pegan awewe jeung laki. Emang salah. Ngaranna oge duda. Itu buku barikeun ngarobrol hayang baroga pamajikan. Lamun geus baroga pamajikan meureun moal hayu we kikieuan. Wah, gampang atuh Ki. Emang Aki hayang kumaha gitu pamajikan teh? Nya ari Aki mah hayang boga pamajikan teh anu nurut, anu kaditu kadiri bawa ku salaki teh dae. Gampang Ki eta mah atuh. Gampang kumaha? Di Aden loba. Kumaha Cicok? Aki mah neanganana anu lolong. Kaditu kadi bakal nurut. Hah? Beda deui jeung Utun. Ya, ari Utun mah neangan pamajikan teh hayang anu selalu berdampingan, nempel siga perangko. Hayang nempel terus. Gampil atuh Mang Utun kitu mah. Mang Utun mah neangan anu bonge, bakal nempel jeung Utun ka mana-mana. Cek, keur naon meni rajin pisan? Ieu keur ngurus kembang janda bolong. Hari iraha cereina. Ieu mah kembang janda bolong. Nu kumaha, Cek? Tah ieu janda bolong. Mana? Ieu kitu mah. Ieu mah taleus hideung. Di tempat abi mah ngabadag nu kitu mah runtah. Nu kitu mah naon? Murah nu kitu mah. Ah, cek saha si Neng mah. Ieu teh kembang ngaranna janda bolong. Ieu teh kembang anu keur tren. Anu keur viral, hargana ge bisa ratusan juta. Marah. Di mana saha nu rek meulina tong ngimpi Cek? Ih, ari eta tatangga Neng ceu eti kamari tas ngajual. Janda bolong seharga 700 juta. Si Ece. Eta mah Cek Eti mah ngajual janda bolong teh jeung kebona 1 hektar.